Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse beres ku anjeunna mah. lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna Wah, geus boga akang bajai. bagja Geus boga akang otak. heunya tak kitu akibat naon cing Naon akang teh teh? akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah Akang dewekna we meureun bedegong. teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu Dalam ulah akang pinter mah kan teh. Moal jadi paripu. da loba pisan geuning anak bapa teh Putra-putra bapak mah seueur. Oh. Urukan komo lamun ningal kaayaan Kurawa sumohon. eta ngajararagona Wah, palolontongna akang. artina eta teh teu kadidik rohanina teu kadidik jasmanina Oh kan ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta. Abokna. eta we Naon Kang? sakalian titah salat Naon Kang? kalah main keleci we der parasea Bener. Komo aduh cerita. ampun Gusti nu Maha Agung Komo cerita Yuda dititah ku salat teh. pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina Kageroh akang keur ai majalmi. Kurawa Wah, Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 komo mun. cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun heuleu Meureun teh 1000 mah. tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya Kagenna eta pentingna. nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe Sungo. pancen rahayat dina program KB teh Oh kan tenan akang teh teh. kudu sabenerna mah ararasup KB teh Ih, supaya coba saja. tinggali we kulobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja Ya, heureut akang. heureut Heureut. jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat Ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh. kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera Kumaha teh teh Kang? cerdas mampu Beres. nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien Efisien. dewek bisa nya euy Percaya Kakang mah efisien. jeung ulet Ulet bener. ha Bener akang. apan meureunan urang teh kagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat Walurat. ha Bener. tadi dia pentingna euy Buku hari akang. cukup anak teh dua Dua paling ya dua we sedang. ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab Ulah akang. aduh ampun ngaripuhkeun teh euy Oh, eta Kang. indung bapa kagunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka itu Secara rehat. ha Teu saimbang jeung usaha makomo Kang. teu saimbang jeung usahana Balalang krut teh. aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teh anak teh nu kaalaman Mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun. ya Ulang. Unga poe eta dewek ngagotongan mayit Bolah kitu akang. eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa Ya, di Haji Sidik we teh teh mau burukan teh mang Tiga kuat. Tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit Ya, untung pangperangan untung kerasian. ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna Nu maot papugu deui. Eta nu aya nu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat Anya nu sakarat. Heuh. Hei, rupa-rupa eta pelebah sakarat hei, kumaha Kang? kumaha gumantung beureun karesepna keur cager Oh, ketenang. Kumaha dina amal-amalan. eta keur sakarat leungeun teh kitu we tanya Kumaha teh teh Kang? Naon? Naon? beureun teh teh keur cager teh resep gapleh Bener. aduh ampun Mantap turunan Rupa-rupa nu sakarat teh nyakannya lu. rupa-rupa eta nu sakarat Kumaha Aya aya nu we. kikituan we tanya Naon teh tadi? goreng meureunnan keur hirupna teh resep nyaron Padak teh suli jadi tukang saron deh gitu dah. heeh ada Rupa-rupa. aya nu keur sakarat Allahu Akbar saha tadi kana. resep salat teh Oh, digana. Oh, lalu kita makan.
alah jalmi soleh nu matak beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang akang kabeh oge canjara radi sanjara boh ka radi neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna kumantung ka urangna benar model kamari nyalonkeun urang legislatif nya kumaha eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres kan aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sejadah ka masjid ai PTL di cokotan deui aduh ampun ai kabina-bina kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ka eta meureun ubudunya modalna menang injeum artina ubudunya teh nya teh ngandunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan psikolog teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun aing loba jadi beurit kuatir Kang doana we teu sadarea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana getrengna Pandawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu akang ari sato saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta Kang ya Kang komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya sadayana Kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan aca dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kejo oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heueuh ameh kagero harinana ameh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenan sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta ngandung harti meureun urang oge pamimpin aya ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara anu didadasaran ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh eta mah wah dipika segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek ka Dorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek
sieun dijual senana beureun teh mah ku akang sieun teh kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna nah kunaon sieun di chat tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan teh wah guru sararea guru Panawa guru Kurawa guru sararea aya mah bener saktina mah luar biasa dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna paket jago-jagoana bener ya nah eta dorna eta cenah ajeuna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh percaya kasohor kaceluk ka kana ngewo kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka konjara mancanagara dorna teh sakti dina mentangkeun panah ada apa lu kadinya mah tara misleuk eta we bareto makan bal dina jero sumur henteu ku panah nyabutan dom-doman cep hiji dom-doman teh ka sumur teh dialungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun ku nu kahiji eta nu kadua nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui Allah jadi napal cep cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu di beja-beja mung sohor we mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teh ngamuridkeun loba duit leuheung lamun ka aing murid teh barang kirim marurang tarima ieu mah lain kana ngaringkid teh aing teh di dieu mulanya urang mah urang jadi sahabat teh urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametu bener eta cirina manusia teh watak orang-orang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi da ilmu sama ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes kan nya tak kitu euy da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi teh sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah heuh pihak musuh lain tina ngewa boga rasa tanggung jawab ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas bikin kejahatan memperkecil uang lingkup urang mah tak kitu da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirup ya kan atuh didoakeun teh cenah buru-buru areling heuh amin kan amin pupeurieun dewek can pas elingna benar ya gelar perang sinupit kurang teh ayeuna kan jeung Garuda Ngelayang wah tada teuing tanding eta dorna jeung muridna dahsyat we perang teh kan dahsyat ieu di belah kaler di pihak Kurawa teh nyata Burisrawa lawana di pihak urang nyata Raden Padmanegara Setiaki di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena sareng Sirikandi Milu eta Gusti Sirikandi sanajan bari istri eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlayaan di medan Danalaga wilujeng kaum ibu berjuang teh bener ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi naon emansipasi hor geus digenti kamari pada dijadikeun alhamdulillah euy aya sesepuh ti PRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun
kalungguhan ya kan atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat ngawitan kaping enjingnya 25 ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus pake kasempatan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heuh eta Kang da kitu atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh di Bapak Gubernur laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya urang teh sararea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sararea ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena ditemak deui ku salah sawios hadis hoirunas anfa'u minanas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui bener tah kitu euy saling we dina waktu anu heuh eta Kang salin hampura alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 pamilon 20 lang rek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri ulah ketua Pepadi oge Bapak Caca Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin cing ngereke jabatanana amin anu nyaah kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya perhatikeun seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin tak kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah micen runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna daya tempatna bisi micen kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat wah di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia sanajan bari dewek can narima bae teh di mana nyangsangna cara cair gitu kan kurang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum doh kumaha teh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet jadi teu ngocor teu nyalur jadi teu bisa mani kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul ka nu wawuh heuh tah ieu teh seolah-olah dipenat kitu rezeki ti luhur ke rakyat teh loba dipengkolkeun can BLT can BLT
jadi itu nama mulus datang ke handap rada lieur rada disebitan urangna cing gablek pucus deui dibere gas dijual deui wah serba salah hirup teh di dunia serba salah kan diperhatikan ku pemerintah teh dijual rupa-rupa aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli si keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif kan legislatif ngaduakeun ka nutus jara radi benar anu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana benar doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu doakeun ulah cara anu geus lain ai kabeh mah ngan aya oknum di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy dina sagala papasualan oge aya oknumna oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun teh benar ngan aduh aing mun asa rawing ceuli wah asa kabentar gelap akang eta tukang mariksa tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur meni asa kulebang kan hasida atuh ke bangsa urang ayeuna rupa-rupa kan lumatak anu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge aya teh ai gaji pada gembleng aya teh jelema anu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh ai gawe eueuh aya di gawe nunutan aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hee sing ning ngacai na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai rekares mah geus kan alah kitu ta euy ti deweknya nuhun Kang sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kemerdekaan tina tangan jajahan bener eta kan lain ngarebut nyokot urang nu direbut mah bener ku penjajah bener urang nu toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi makan nilai juang teh di dina gedurkeun ta pejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang daek bebersih oge eta teh pejuang hartina ngeusi kemerdekaan bener lain perang wae bajuang teh bener lain perang nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun gitu cokot runtah teh tuna dina tempatna da berjuang di alam merdeka da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag nya jadi tahanan politik jadi salang-sara jegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar bararegang tapi pada ngahormat jadi kena pejabat baheula mah teu baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah sudah kumaha cepos yang ngomong teh meni kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing tuh mah ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh dewe ku sia anu maehan atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paul alah ya alhamdulillah nilai aduh rempek gang bagja teuing para dalang kadarieu nu bade tanang teh kan para dalang aya yuri aduh kulawarga besar Papadi Kabupaten di Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Papadi ti Jakarta di pusat alhamdulillah tah kieu kitu lumatak
ulah di pararanat oge rezeki keur seniman anu dihanap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh bener Kang ulah subuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit ternyata sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara inget ke ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit kira sewang-sewang nyara rumput eta kitu ai datang duit sararea teh baru kadang moal ngait kana ti korong urang nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak ni HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing teh pae ulah jeung teh pae ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot atukeun bae dua kenapa pikir ku si lain ai pae pabak geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui ya lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus sok eta sing pajake Kang bayangkeun ku si lain sing jag-jag 50 tahun deui mah aya alah di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing sabab dulur dewek saja berarti dulur teh geus jadi lanceuk nya Kang Pak Haji Sidik jeung Bu Hajah Nining baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti jono geten aja mah ngan kade deuleu naon dari akang kade Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba naon loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan eta dulur aing ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh heeh ieu mah ngaku-ngaku dukun kade cing hati-hati perlu diketrok huluna teh mah kade bisi ngaku-ngaku le alhamdulillah Gusti nya kitu Kang tararepung urangnya tararepung jang ulang sakedeung deui euy naon akang sakedeung deui teh sakedeung deui naon jam sabaraha teh nya nah teu akur euy jeung eueuh jaruman di jam teh jeung jamna ge eueuh deui uyuhan alah kira mana meuli jam teh nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat enjing ngawitanya kaping 25 Kang itu ayeuna di wengi ieu dibalakan doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda dalang mah tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas naon silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu kanu teu nyaho datangan buru-buru gitu da moal rugi nya heeh bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar sapanjang hirup mah nya kitu dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggalkeun ilmu mah bukan dari jeung salere apan kudu ngidung ka waktu bibapa ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ai belajar mah terus ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali betul benar Kang kitu dah yuk pek atuh didoakeun sing salamet Kang maka naon di akang teh ya kitu gunungan aing teh eta jurus timbangan ti aing keleutik padahal di bejaan mah teh inget keneh eta mega yeuna juragan Bima da dewek oge saeutik gedena milu ngalatih ngan gegedena mah baheula teh ngalatih jajan aing teh eta musuh newa eta musuh nyebrut tong kope ieu newa ieu motong ke leungeun nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh mawa ka dieu dikieu ti dieu digendong cerat didinya
alah aya ku kitu oh lain wala suka tetenya kuring datang oh udah buka langkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh eta ilmu musik itu mun asa wawuhnya jeung musik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun keur budak tak silaing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah silaing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi silaing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masa poho teh teh gara sok da aing teu percaya henteu ka siling teh soal usik teh sia mah baca capek unggul oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan da ai kuring mah moal waka mundur can kaasaan mah percaya nya heuh hampura we ye oh sok tapi sia mah sok nyaan ah kade sia moal atuh beakeun tanagakeun engke meureun aing ya goblok sia montongan ada was itu ya ada latihan nya mah darinya atuh heeh hoe yo tuturkeun hai terus sare kurinda halo woi ta em woi ta oh bener euy bener euy ai rikatna mah gitu weh potong musik halo kumaha geus kieu sok hayanya kadieu eta bahayana mah tuh eta nanya duhan da aing nyeri awe sakan resort alah weh musik kumaha aya eta akang teh lah ngijup nya ngijup tanaga babaturan kumaha mun ditokor pokoring tah tuturkeun tenaga silaing heuh aya nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap mah bisa balakaya bawa ka di sa dibawa ka di teh hese pan so bawa deh ka dieu balik nah ka ditu hese ka dieu hese da cek dewek mending cicing ai geus ka ditu teu beunang nah si eta bela teh heuh bisi poho nya ai eleh teh mendingan kasalahan deh ngelehan mana lanceuk aing mah aya kitu satiaki teh nya leutik tinggali nepi ka wo anjir bulut deui itu buntat-buntat we itu mah hebat satiaki teh eta namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur kitu kawas domba salah tuh ayo tidak kacana teh kan bejana sireng tarik lompat eta ku bejana wae atuh pan paparangan teh ngapoe eta dina Agustus kene juara wae menang wae kene dina Agustus ai lari siling DRW genep teh menang wae ai siling kumaha teh menang lari teh da kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih ai ngan itu goblok yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu oh bareng ge jeung juragan Bima atuh kana bandera beureum naon break lupat aing aya nya nya masih lain nyaan teteh ngomong teh sok naon hadiahna lamun nepi ka itu iket tah mung tara disusuh gawe wirang batu teh sia mah
mau natna make ikat ieu teh dulu kumaha pinjam injem sok dibere wae siap hitungan tapi kumaha lamun dewek teh hibut 3 siap tuturkeun dewek sok anu beureuh mamat anu beureuh ulah mana wae teh tuturkeun aing sia mah sok kitu aing kadinya sia ka warung ade sia ulah ngahianat aing era kusang hitungna dek ku siling dek ku dewek didinya asa komano ya hiji oke 2 3 sudi abrig-abrigan teuing numuruhan moal aya bari nange antep deket di baledog bae ngangerakeun sia teh nya kami dah hana capek aing astagfirullahaladzim aing nempok getih teh aing mah 3 beraja naon 3 beraja Kang jol reuy hayang dahar halo ieu mah ti pihak mun geus teu aneh euy wah Kang da rasikona jadi tentara teh mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda oh kitu Kang nempok bangke eta getih biji tina urat-urat sing berekbek Akang ayeuna mah geus teu pati aneh geus biasa deui meureun Kang muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang tulang tembok nagara lain saeutik nu mati teu kurang anu korban di medan juang keur araranjeun keur kesejahteraan anjeun keur kahareup anak incu pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh Cingjang Karuk usian kemerdekaan Cingjang Karuk dina kalbu bener nepi ka kieu ieu berjuang teh gede Kang sanajan pihak musuh da puguh oge da jelema sarua atuh aya geus paeh we euy sarua we Kang gede jadi dikubur masal we di dinya yu sayu lu kopra UNED nya tadi mah kopral apo walah ieu mah ti pihak urang yo di pihak urang muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge muga-muga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah amin anjeun mah aya guna beheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batur tina puak paok atawa kumaha we piheung heuh da jelema anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna kabera negara bangsa teh eta bener kan alah Haji Mustofa kopra apa ayeuna da aya keneh Haji Mustofa nya oh ya mah Haji Mustahil gini aya kade Kang kusi aya batuna kopra ani naon atuh bari nage jauh kan mainan mung milu udah salah ngagusur da aing teh buka hutang lain kudu tur-tur wae mun urang mah jauh ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulan aya dari sejarah cepot aya tugas keur maneh kita training aing jaketan mah lumayan kenging proyek aya pagawean Kang ini mudah-mudahan ini proyek abdi teh ulah yang ngerebut seur mau wae mau program aya teh abdi teh nya engke di mana dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cara meureunahnya aswatama paeh kayak gitu taira teh bimaterek maehan aswatama ngan gajah tama aswatama tangke bakal ear di belah kidul cara meureun aswatama gugur maneh oge kudu milu nyebut gugur talamun dorna nanyakeun ka maneh cara meureunah cepot bener maneh nyaho aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong
tenang asa ngomong masuk dilewihan lamun HP-an duit dikurangan Ayo urusan kabohong. ayo soal ngabohong mah siap lah nya ayo ekol mah da daya usumna jengkol aya percaya ka maneh mah puguh maneh mah jelema doraka lain teu payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu gini di pamimpin jomoni saya emangna manehna teu pangeran mones aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teu na heeh biasana nu nuduh kitu teh manehna teh nu doraka mah naon pot ante ulah ieu we ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala ngaglan tebih si dawala teh teh dipalih dicuun kemah udah kena beca juga ya teh keur perang otak teh ka mana wae di manya ya besa aya beca di Cicadas aduh mun urang mah ini teh heug jeung ongkos ka ini kitu nya pantes model juragan Abimanyu baheula kitu kana we naon geuning kebenaran ka dieu naon gajah rek dipaehan nu di mana ting nu di Sumatera ting di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah ieu teh naon maksudna kaayaan keur perang kita teh nyambung jeung gajah flu banyak gaji rek dipaehan saur Gusti Batara cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh sakti bedorna teh sakti deuleu rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak-tak moal ngaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku sileing teter jajaten ge teh alhoda karasa atuh mundur ada mundur ya tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul heeh jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Banowati ini hayang ngegebug aing anak Dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorce ngaranna teh anak Dora Aswata oh tah eta na pripoli Aswatama tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ku juragan Bima tah engke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewek teh keur usaha kitu teh nya keur nyebarkeun KB naon KB teh kulawarga berencana ieu teh kumaha mun teh nyambung ieu teh pokona mah lamun nanyakeun cenah meureun nya Aswata mah paeh bejakeun heueuh kitu kira ge sakitu tak itu pirage oh siap lah kade euy HP we minta digosipkeun Aswata mah paeh Aswata mah gugur acan engke beda hari geus umroh mah mun lami tetepan sok asa tua-tua aya naon pakai gumujeng lumayan kumaha sugane bisa umroh kadua kalian ya lamun
pinu museum teh di umroh. Museum aing bakal pinu di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres cita-cita teh boga. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti. Bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya, ieu mah. Piduiteun unggul euy. Beres. Paduli teuing ladang nipu ge. Kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we keluarga. Nu penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan ge nya. Sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh. Moal saksara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese. Hese rek ayana. Batur. Hinge. Ayo kumpul. Ulah loba teuing pasea. Ulah usaha gedekeun. Hinge. Gula. Saha? Walah eta waos mah. Patekadan anu mulia. Ari Barcelona jeung MU teh ida aja. Tanggal 27. Tanggal 27. Aduh, mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh boy. Aing teh si Messi. Si Ronaldo Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Hei, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang heuh. Oh, eta we nu penting. Wah, dadah teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Oh, beres. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun we paduli teuing tina jalan salah ge heuh. Keur bayaran keur kieu malah. Kira cing geus. Patekadan anu mulia. Tapi dia buka kodam. Rambut tuh kayak komplok gitu mah. Ngenakeun abdi nona Igun. Beres nona Igun. Tawawas di Madrid. Wawas tapi kagak ceprit gitu. Dek munteun. Munteun naon? Apaan aya festival? Oh, padalangan. Festival sanes padalangan domba. Oh. Marukana urang teu boga domba loba mun. Rek kilu kontes sebenarnya teh. Jadi pongan sakedeung. Kilu kontes jeung Kang Oman Batu. Malakada paling tangan. Pabalea. Padaru.
cing Parajang Yuswa cing Balalenghar Sabaksulna ulah merayakan wae hirup teh Sabaksulna tuh ah. Tapi nih Aduh, kita wawas dengan jeprit jengkayaan jempling kawas nu sarap nu ngenang nu naon bajarkeun teh nu ngenang pangnara rengkenekan ge da aing teh lain nu gelo kenang genah aya nu nabeuhan kenang aya nu nabeuhan ti tukang beraku ekak-ekakan eueuh kata beuhan rasaan mah sepi halo do dah hujan sote tadi si bolot si budak kabina-bina teuing sate bolot sia bolot budak ai cenah mah TVRI Jawa Barat goblok nyaritakeun TV atuh cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat gitu isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain Jawa Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut aing mah saha nyebut burut goblok Jawa Barat mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana sa Jawa Barat nyaho aing oge para dalang cing inget tetek dalang-dalang nutisya Jawa Barat teh jadi kontingen nyaho aing ge kontingen nah maneh mawawakana kondom goblok nanti cerita gitu atuh kontingen lain kondom kontingen muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon nyaho goblok pamilon nah Pak Udin adi mana direket teuing da moal nyambung atuh nyambung aing mah nyaho cara budak naon akang make gogodeg segala muni kawas nu hampang euy mangul gada kudu kada teu kaangkat teh gada teh ada berat akang teh oh aya dua kita gada lu kita sari teh eta teh eta wala dia balad nu kadupak nu kajejek ku Juragan Bima komo nu kabantingkeun makang aya nu rek ngadek ti tukangeun jekuk di TJ wah nyaan luar biasa wah waspadana Kang alhamdulillah Pandawa maka urus boh didikan rohanina boh didikan jasmanina keur mah budakna jalur ilmuna lahirna ilmu batina teh geus kagero heeh budakna jalujur deh tadi dieu engke kahareup sing jadi eunteng sing jadi cermin teh oge kitu sumohon ulah loba teuing boga anak teh cukup 5 paling loba paling ieu mah aya kaleuwihan mun bisa mah 2 3 2
paling loba anak teh cenah eta dah hayang boga anak awewe da lalaki wungkul apa nek boga anak awewe engke oge nya teh minantu nah mereka minanting sami wae tukang penting teh euy bayangkeun ku si lain karasana ku dewek loba teuing jelema teh ayeuna tiada hari tanpa macet akang di mana-mana riur mana-mana eta motor pika kawasi raru we isuk-isuk ge ari anjing-anjing rakang ning ngabreng teh leung lamun jalan geledeng mah da teu beuki laletik jalan teh gini beuki laletik gini aya mah euy ari kendaraan namahan tadi dia penting nanya urang asup keluarga berencana teh KBW nu penting ayo urang babarengan urang laksanakeun supaya engke kaharep sejahtera lahirna sejahtera batina urang teh amin Kang naon ke ngaleret ya kapir ka dieu euy yo kapir sia kain teh pugu-pugu lain nganggap kapir kakang naon kacirina nya naon kacirina tuh ge nganggap kapir tara salat saja beda teu make kerpus nah katinggalina kumaha eta tarang teu herang eta nya anjing jeung mah teh panatik ieu panatik ge jelema Kang wah anjir boro dianggap enteng euy berat ya disangka euy hoi eta ya Awas. berat lawan teh ya woi gat ya nah sekali yuk aya nu ngadegungkeun di belah dicu euy baru kana lain aing we murukan nu ngarampok meureun wajah resep ya nawa ke galeret deui jara raya jelema teh babarenogana dikirain lain aku dikirai wajah sabya lamunnya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing deh keun urang podaran ku aing lah beres baru kana lain aang meureun wajah au Ole kakara penting ayeuna ele teh siga kunaon itu naon seteh kunaon sih kan ponok sebelah tuh dan abdi teh tara eleh gelut iya kakaraun penting aja nama mah tara abdi mah baik gitu nah ari ku Habib nari ku Nabi beleh di kumaha teh kan taon tadi neme rogok ti corona euy hah dirogok ti corona waduh itu ka ngagologor gitu boga gajah itu boga hutang gajah kan boga gajah tadi orang karep aja jewirna teh Malaysia me ape bibir ai me ape bibir mu abdi ge geus kana teuing Malaysia kari serius di dieu ya aya nyok ai geus aya kasieun lamun dorna diparengkeun amprok jeung si cepot tonyok abdi ulah tuh dagan make congkoh musuh udah jelema teh yang ngabinasa we nama lamun nanyakeun kade sesing inget
pasti dina kiragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cingiet maneh cinyaho maneh kana pelaturan ieu perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu, ulah dibinasa, ulah ditandasa. Ade Padahal hayang menang bala tentara teh mawa bandera bodas. Geus deukeut rak-rakeun gejoos kamu juga. ada lain deui licik eta mah. Licik teu teu licik mau menang zaman kiwari mah. Kumaha we carana? Da si eta mah yang kitu wae. Aya pelaturan naon ge Kang. Gitu kan. Pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya suata bae. Kumohon abdi ge teh si wartosan ku Gusti Batara. Ih mun ngomong atuh sia. Geus kitu atuh. Meuni wah panjang catur ulen. Naon atuh ari Akang. Naon aduh. Dewasa bener dibawa mah. Kena wae baledogan aing nya. Teuing pas wae si eta mah baledogan mah. Terus sina nah ada. Teu beunang euy. Oh sina ngageujeling ka handap. Naon? Aduh bieu. Kade Kang. Nanaonan teh. Aing mana we teh sanes dukun. Kita kabatur teh sia eta. Belum kasepuhan bulan. Alah cepot. Cepot. Ya, jageun jang. Alhamdulillah bulan. Nah geuning lungsur tina kareta. Coba teh kasih Yudhistira. Di mana karetana enak cepot? Kalau dicu lah di tengah. Lebih. Pada ngojek atuh nu abdi aya. Naon ojek cepot? Ongkos ngajegang. Komo nanyakeun ka si ieu atuh aya. Tong sok bayaran hutang. Ngocot cepot teu kadenge ku aing nu kejuan teh. Da asup. Anu kabayangkeun teh maneh nyahon teh. Naon lah? Anak aing belah kidu receh cenah Aswatama mati Aswatama gugur aing maneh nempok kieu. Waduh. Komo ka si ieu nya Na nasiban eta nepi ka kitu tuh. Geus. Geus boga denge. Komo nanyakeun ka Akang kitu. Tapi ngahelas aing euy. Oh, dan tantos Moal dosa gitu aing. Ada acan nyebut aing mah acan memang karek. Da manehna nu Sangka kitu aing mah. da manehna nu ngaleos teh mah. Da can po Watir aing ku kitu teh watir teh ngeunaan bapa ka anak. santeuna mergang atuh. Nu matak pantesnya euy hiji anak lamun doraka ka inung bapa. Maka Cenah geuningan aya kecap lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak beluang anu niuk benar. lir hirup cara gambaran awak titincek beung dicekek paling untung mangih kokotor eta doraka ti hidung ti bapa. Benar eta teh. Untung Akang teu boga anak. Heuh. Untung dek acan boga anak da asup kabeh teh aing mah. Benar Akang. Akang mah penting manual bener mah. Tanu matak nu jadi anak teh kade ka indung bapa teh ulah camplak Ulah. ya. Disidorakakan. Geuning kitu kanyaahna teh luar biasa deuleu. Oh, kaberatna teh kitu geuningan. Ka anak mana ulah lalaworan. Gitu geuning ya. Kang, kitu geuningan mah. Lalampahan dorna teh meureunnan kudu ka waktu balitungan berata yuda mah. Iya tuh kan tenan. Sanajan sagede kisi sawit bakal kasampeur boh hade bogo. Gorengna. Tah kuha sakitu atuh hapunten. Sakitu ti sim kuring hapunten tina sabepiha kalepatan ageng geus monten alit.